Cek Nabi kalimatun minal khair, kalimah tina kalusan anu jelema mukmin ngadenge kana eta kalimah, terus ku jelema nu ngadengekeun diamalkeun khairun min ibadati sanatin, eta teh leuwih hade tinimbang ibadah sataun. Rek wiridan naon hiji kalimah dina kalusan terus kadengekeun ku batur, terus batur ngamalkeun kana eta kahadean, eta teh leuwih hade tinimbang naon ibadah sataun. Hayang wiridannya terus. Jadi ini tuh loba ustaz, loba kiai geus teu semangat ngawurukna, geus semangat ngawuruk kitabna, marokana ganjaranan pedaud witan. Ieu hiji kalimah furodul wudu sitatun fardu wudu aya genep. Apaleun lah jelema teh fardu wudu teh aya genep. Ditatan hiji niat ngumbah beungeut, terus ngumbah leungeun, ngusap sirah, ngumbah suhu, diamalkeun ku jelema nu ngadenge teh. Hiji jelema nu ngadenge. Tah ganjaran ka urang nu nganepikeunana teh sarua jeung ibadah sataun. Komo lobaan wadengena diamalkeun kabehana.